Ya, diajar bahasa Sunda teh saresna mah aya sabaraha widang, utamana patari sinarang tata bahasa sorangan. Jadi tata bahasa Sunda ieu diguar ku sababaraha ilmuwan. Nu diantawisna nyaeta nu kahiji aya nu disebut morfologi. Morfologi teh nyaeta widang ilmu anu ngaguar ngeunaan mop atau nanti parobahan-parobahan ya, ngeunaan struktur kecap gitu, seperti fonem, morfem. Nah, terus nu kadua aya nu hubunganna sinareng tata kalimah. Nah, tata kalimah mah diguar ku ilmu nu ngaranna sintaksis ya, ngeunaan struktur kalimat. Jadi diguar ngeunaan kumaha struktur kalimah dina bahasa Sunda eta ku ilmu nu ngaranna sintaksis. Salajengna aya anu hubunganna sinareng tata sora. Nah, jadi kumaha sora-sora dihasilkeun tina alat-alat ucap eta diguar atanapi diulik ku ulikan ilmu nu ngaranna fonologi nya eta hubunganna jeung fon sora nya. Jadi ilmu ngeunaan sora hubunganna jeung bahasa Sunda. Anu pamungkas sanesna pamungkas aya nu salajengna nyaeta ngeunaan nu langkung gede tina tadi kalimah hubunganna jeung paragraf-paragraf, tujuan-tujuan paragraf, isi-isi paragraf eta diguar ku ulikan ilmu nu ngaranna tata wacana. Jadi ilmu nu ngaguar ngeunaan wacana atanapi luhur tina kalimahnya eta paragraf-paragraf eta diguar ku ilmu tata wacana.